Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang diajar nganteng-nganteng awak urang, nafsu urang, jiwa urang, margi jaga anu bakal dicalukan ku Gusti Allah teh nyatana jiwa anu tenang, hirupna anu damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Heh nafsu anu tenang, geura balik anjeun ka Allah bari ridho tur diridhoan. Ti ayeuna kereng urang diajar nenang-nenang jiwa urang ku cara midamel pada melan nu matak pitenangeun. Naon sabab pada melan urang nu matak ngabalukarkeun teu tenang, hirupna ge bakal henteu. Carana pidamel pada melan anu matak ulah jadi ngarempak aturan, insyaallah hirup tenang. Isuk-isuk ngejeuna hudang buru nyari keur salat subuh geus teu kudu loba 2 rakaat. 2 rakaat beres salat subuh buru neangan sarapan rek bubur rek sangkone. Tuluy ngejeuna miang gawe koloyong ka tempat gawe sing nyaan keur gawe tong inget kana naon ambeh jongjong. Meujeuna balik buru balik tepungan keluarga ngaso ngajenjehe sing mecak. Meujeuna peureum meujeuna ngobrol meujeuna ngopi. Datang waktuna salat salat beres salat meureun capek geura peureum gurinjal hudang ngadaweung hareupeun imah buruduk teh hujan, aduh meuni pelem. Ngopi sing tegep der salat ngadaguan maghrib der ka mushola isya baralik lalajo TV. Meujeuna peureum isukana kitu deui insyaallah tenang. Nalika urang migawe pagawean nu matak tenang hate hirupna guling, kadang-kadang guling kadang-kadang hirupna model dahar moal salah janji dahar nu diasupkeunana bener awakna ge bakal ngan pertanyaanana lamun dahareuna nu diasupkeun bener geuning awak teh bener, lain dahar nu salah awak nu salah bisa jadi teu normal lambungna. Halo salat mah salat ngan angger pipikiran teh teu pararuguh wae, lain salah salatna boa nu migawena henteu nyaan. Sabab lamun salat nyaan mah cek Allah nanyali dari Quran innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Lamun bener salatna pasti bakal ngabalukarkeun teh pagawean anu goreng disingkahan. Jadi bakal tenang sabab eta nu bakal dicalukan ku Allah. Jiwa anu guling gasahan mah moal dicalukan sabab teu ridho ka pangeran Allah na ge moal ridho. Muga-muga orang tuluy diajar istiqomah sing tenang. Istiqomah teh berusaha lurus. Hanas geus berusaha tuluy ngabalicet buru-buru balik di jalan anu lempeng. Tuluy minta ihdinas siratal nun Gusti abdi teh tiasa dawam kana kasayan tuturkeun abdi bisik abdi ngabalicet. Ayeuna bisa ngaji cantang tu minggu hareup ngaji keneh. Ayeuna bisa sedekah cantang tu isukan lebar, cantang tu isukan bisa salat, cantang tu isukan bisa ibadah. Nu matak menta tuluy ngeumbing ka Gusti Allah ambeh dituduhkeun jalan anu lempeng. Amin.
model kieu ieu teh cara orang hayang dituduhkeun ku Gusti Allah babarengan kade ulah asa dipapatahan da kuring mah niat mamatahan ngojay meri gitu. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang damelan sesuai jeung nu digampilkeun ku Gusti Allah masing-masing. Sabab setiap jalma anu ditakdirkeun bakal kadinya digampangkeun kadinya. Tukang nyawa ngadak-ngadak nyawa teh meuni babari, tukang bengkel ngadak-ngadak mesin teh hese, tukang ngaji meureun kieu pagaweanna, resiko masing-masing. Ulah yang patukeun sabab mun ditukeran can tantu bener. Uring kabita jadi pemborong, sakali ngomong jadi duit. Aya semen leuwihan meureun dipesakan mun bisa. Mun aya aspal leuwihan meureun dikamanakeun boa bisa. Ngan lamun nyaan gubrak kadinya can tantu bener. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantabiris sa'a. Lain supir lain naon dititah nyupiran. Bener moal kira-kira. Bisa jadi penumpang kabeh ereling teureun-eureun. Sotak setik istighfar. Kaum muslimin jamaah sadayana satu acan orang ngahanca mundut pidoa ti sadayana insyaallah dinten Minggu pasantren Simkuring Kajug leutik keamanatan ti ari jujutan kadituna mah ti presiden bejana da judulna ge Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden anu nana minta instruksi kenana Maulana Habib Lutfi bin Yahya ti Pekalongan majujud ka dieu sabab Simkuring pengurus NU kabupaten di antarana lain ketuana lain. Jadi keamanatan dinten Minggu bade ngayakeun lomba hadroh anu teu tandur meureun hitung-hitung iluan keproknya mangga diantos dinten Minggu tabuh 8 dugi karengsek mulai nyanu teu tandur mangga di anu teu tandur mangga diantos ngabantosan keprok sakecamatan. Mudah-mudahan haladir ari peserta nama insyaallah digandugi aya 3 digenteng 2 antos daftar teh ras desa-desa nu sanes. Mudah-mudahan hiji sing lancar, 2 sing lancar, 3 sing lancar. Amin. Anu kadua insyaallah enjing urang muludan di Hidayatul Waton pangarsa Bapak Ustad Nana insyaallah kangge pemberangkatan mah kantun dibonceng ku para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wa qala lan wisdahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu ta'ala khalaqa wis nyiptaaken parantos nyiptakeun sapa Allahu Gusti Allah al imana ing kaimanan wa haffahu lan ngubengi sapa Allah ngalingkar ningker apa lingkar mun jiga imam mamageran wa haffahu lan ningker sapa Allah campur Sunda mengerti wa maddahahu lan ngalem Allah ing iman bisamahati kelawan sifat murah teh cek bahasa budak sakola mah toleransi teh silih ajenan teu asa bener sorangan tara nyalahkeun batur wal haya ilan isin Allah nyiptakeun iman telas dipageran di alam ku Gusti Allah eusina pangalam teh sifat toleransi ngajenan batur nu kadua ku Allah di alam eta kaimanan teh ku sifat kaera modal na urang ibadah teh era heulaana
ku Allah diajenan hirup di rejekian diurus di baheula wungkul usum dititah sampai saputing 5 kali atuh era teh digawe-gawe acan model urang dikirim dahareun ku tetangga unggal poe isum-usum tetangga boga pangabutuh urang kekepesan pan meureun era nu merena ge ngera-ngera jeung teu era unggal boga dahareun dikirim balik di Sumedang menang salak dibere balik di Bandung menang poyom dikirim balik di Cianjur menang tukang beranghakan apa usum tatangga boga pangabutuh teh daek pan meureun cek nu merena ge teh era Allah ge jigana kitu mata ka era nu ditancepkeun dina iman jalma mukmin keur mapaes kaimananna kurinjal undang ti peuting atuh era Allah ngadagoan lur sanyana mun cek bahasa urang nama ngelok bae neuteuk urang keur kerek cek Allah iraha undangan jam 11 tuh udah dikiriman reungit kalah kanginum autan di balur autan dikirim tiris kalah ka disimbutan jeung nu ramuan-ramuan cek Allah teh sugan jam 3 malaikat udang gurinjal pak polisi jam 3 pak polisi Gusti ih kalah ka pak polisi teh golepak deui cek Allah anjir Hanas menigis ngelok bae ngadagoan rek amprok jeung kami Allah teh kangen ka urang teh saeuna ngan urangna teu apal Allah teh kangen salat wajib bae sampai ka waktuna dipanjang-panjang adan lohor jam 11 leuwih 40 seberapa 40 hiji ti jam 11 leuwih 40 hiji Allah ngelok nepikeun ka jam 3 ngadagoan urang kurwokadan di musola di masjid cik Allah bejaan anu keur nyalse sugan we hayang buru-buru awal waktu salatna kami ngadagoan atuh meureun keur nyalse buru-buru dar mandi dar salat cik Allah meuni macak si eta tangdinas da keur salse abdi mah nuju repot keneh Gusti nyakeun jam 1 ge kami ngadagoan kurang kumaha satiana pangeran jam 2 aya nu kakara kurunyung polisi jam 3 cek Allah pe kajen jam 3 ge aya keneh kami ngadagoan kumaha salsena we asal tong liwat teuing tina waktu anu tereh teh maghrib mah geuning di tere-tere da waktuna nyalse meujeuhna ngaso isya mah sampai ka isuk Allah ngadagoan pe kurang satiana kumaha pangeran bari lain keur anjeunna di keur urang ulah disangka Allah butuheun salat urang lho ulah disangka Allah butuheun puasa butuheun sodako butuheun ngaji teu butuh teu nanaeun Allah mah kafir salam jagat satung kebing langit satang karaking bumi Allah mah moal turun pangkat angger jadi Gusti urang anu kudu ngajenan matak sifat era mapaesan keimanan nu diciptakeun ku Allah wa khalaqa lan nyiptaakeun sapa Allah al kufra ing kekufuran kufur teh nutupan hartina kufur teh nutupan bahasa Arab hartina kufur teh nutup lamun aya petani nunda bini dina taneuh tuluy ditutupan dirungkupan ku taneuh eta teh disebutna kafarol pallah petani nutupan bini jadi kafarot teh nutupan nu hade jadi goreng nutupan keimanan ku teu percaya kufur buku nu kitu disebutna naon jilid teh cek urang cek budak sakola mah cover teh artina nutupan kertas lamun urang indit-inditan bruk baju teh kana wadahna nu sok dijingjing koper ge nutupan jadi kufur teh artina nutupan keimanan kutu percaya Allah nyiptakeun kakufuran wa dzammahu lan nyacat Allah ing kufur nyacat teh mencela bil bukhli kelawan kumet teh medit
kikir, bakhil, koret, hesemere, cap cikur. Nah geuning lain cikurnya. Kaler. Cap jahe ganti ke cap cikur. Buntut jangkrikan kasih rongkol. Wal jafa ilan wangkot. Wangkot teh cek sunana mah bangkerak hatena. Teuas. Jalma nu kufur mah teuas hatena, di papatahan mental. Allah nyacat kekufuran, tuluy dicela dicacat ku Allah dieusian kumet jeung dieusian wangkot hatena, teuas nolak. Naudzubillah. Wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nalikani manjing, nalika lebat sapa ahlul jannati penduduk penghuni surga, al jannata ing surga. Kurang buatnya. Amin. Wa ahlun nari lan manjing ahli neraka. Annaro ing neraka. Nalika asup ahli surga kan ka surga, ahli neraka sup ka neraka geus ararampih masing-masing. Amaro mangka merintah sapa Allah. Bi ayyuh roja kelawan yen ta den etoaken teh supaya dikaluarkeun minan nari saking neraka sapa man wong teh jalma kana kang ana fi qalbihi ing dalam atine man anu aya di hate eta jalma apa mithqalu dzarratin satimbangan semut ireng sireum hideung minal imani saking kaimanan. Nalika jaga penduduk surga geus ampih ka surga menang jatah bagianana masing-masing. Aya nu pangluhurna, aya nu panghandapna. Bejana tingkatan sawarga panghandapna legana teh 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Panghandapna teh. Pangrendah-rendahna lantai ka pangluhurna mun hotel mah pangcapena. Eta teh legana samodel kitu. Ulah sieun ieu ulah sieun keung sorangan di balaturan. Baturna saha? Ya nu bareng di dunia. Nu bareng ibadah di dunia bakal ngabarengan jaga di sawarga. Budak bareng ibadah, slup ka sawarga bareng, amprok deui jeung salakina. Bapak. Tugas beda bapak ina maranda kasep. Cek salakina teh ari emak sugan teh lain emak. Asa apal ngalengkahna. Geuning anu mah geus beda meunang nyervis deui. Sepak borna diganti. Pelekna racing deui. Berkona caraang deui mah. Ai sugan teh sabab ahli surga mah bejana umurna rata 33 tahun. Engke ini mun ka surga diservis heula. Untuk juga kieu dioperasi, direhab. Bemper-bemper nu maroblok direhab. Ahli surga geus ampih ka surga, ahli neraka geus ampih ka neraka. Allah ngadawuh boro-boro kaluarkeun jalma nu aya dina hatena sasireum hideung tina kaimanan kaluarkeun ti neraka. Dikamanakeun? Dikasurgakeun. Untungna iman saeutik oge nyalametkeun. Atak sing kuat iman, agama teh ibarat tatangkalanana, akarna iman, Islam teh buahna ihsan itu rasana. Jadi agama teh ieu ibarat agama teh tatangkalan, akarna kaimanan, buahna Islam. Katingali runggunukna aya tatangkalan boga hasil buahan. Islam bisa karasa ngeunah jeung teu namun aya ihsan. Ihsan teh artosna anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak.
Isan teh anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun teh ningali Gusti. Salat asa ditingali Allah. Ahna da kami mah teu bisa ningali Allah, lamun teu ningali Allah yakin Allah mah ningali. Asa diteuteuk we. Sabab hirup urang teh loba CCTV. CCTV teh TV nu di sisi teh. Nya sok teu kadeuleu, tapi aya rekamanana. Tah hirup urang teh ditinggal ku CCTV, di kamar aya CCTV. Keur ngariung aya CCTV. Engke filmna ditinggalikeun. Breh teh. Tah katinggalikeun ngariung teh maneh tiluan. Pan maneh harita jam 1 poe anu, menit 1 detik anu sukuna nying hareup ngetan babaturan maneh keur nyarane ngomongkeun. Barang ditinggali ti filmna ukur calawa. Di emper aya CCTV. Dari teh di pangsalatan aya CCTV. Rekamanana bakal diebrekeun ka mah. Keur kieu ge aya CCTV. Tuh katingali. Hai deui pan maninya. Kaasup kuring ge tunduh ieu teh. Sabab tadi huhujanan. Jeung budak mumpung poe Jumaah berkah. Katingali tah keur nyanguhunjar ngadengikeun pangajian. Balik mapan maneh teh paroh deui. Katingali disisip di. Apa nancep kuring ge urang teh jiga artis keur ngieun film ieu. Keur ngieun film lamun keur ngieun film adeganana teh sing bener da aya sutradarana. Saha sutradarana? Allah ngaliwatan sa para nabi make aturanana agama. Cek agama kade maneh leumpangna kudu kadinya ulah ka dieu ulah ka dieu. Lamun kira-kira urang leumpangna kadinya kalah ka dieu cek sutradara teh kat salah maneh mah kalah ka kadinya ngerakeun ka filmna bisi katingali goreng balikan deui pan kitu artis gitu. Cek sutradara teh kade maneh leumpangna kadinya tanu katuh heula leumpangna hiji-hiji tong kabeh. Diatur leumpangna ge. Engke lamun amprok jeung nu ngaliwat kade tanya ajak ngobrol sing bener tah ieu bahasana kecap nu dikedalkeunana engke itu ngajawab. Tuluy aya deui nu ngaliwat budak kade kumaneh disapa sing bener. Tuluy artis teh leumpang ari kalahkan mah kencah heula cek sutradara teh kat maneh masugan tore. Pukul nu katuhu heula kalah ka bareng deui. Dar teh ngomong, ari ngomongna teh teu sesuai jeung tulisan transkrip skenario cek sutradara teh kat maneh masalah apalkeun geura urang teh hirup teh kitu. Cek sutradara jung haraji jung haji tah ka di jalana kade ieu mah ulah dar hiji waktu migawe nu dicarek cek sutradara teh kat tong sok ngerakeun salah teteh ke film maneh ngerakeun da bakal katingali filmna. Pan urang teh dititah katna urang mah istighfar tobat ka Gusti Allah. Syaratna syarat tobat teh sabaraha? Wa min syuruti taubati salasa. Syaratna tobat teh 3 hiji al-hanjakalu. Ingat kana nya? Wassasadu wal jamjiu. Hiji hanjaka migawe kasalahan. Sasadu minta hampura janji moal balik. Kat cek malaikat teh nya tah bener kitu lamun pagawean salah buru balik deui skenariona teh kitu. Aturanana teh kitu. Ambe engke katingali filmna teh HD, filmna teh alus. Jadi ngeunahna ibadah teh mun aya ihsan teh urang ningali ka Allah mun teu ningali yakin Allah mah ningali dipencrong diteuteuk ku Gusti Allah matak era tuluy mun rumah sajama ditingali wae ku Gusti. Bisik rada hararese ibadah sing sabar salat ibadah mah kabeh ge haraream kecuali nu cocok jeung hawa nafsu. Salat hoream sabar, ngaji hoream sabar, gering nyeri sabar mah tuluy teu aya batasna. Babasan urang aya batasna teh. Sabab sabar mah ti leuletik nepi ka maot ge kita sabar. Cengek orok teh ceurik inungna keur ngadaweng jeung salakina di hareup
cek nini nate eta budak maneh ceurik hayang cek indung nate ke heula mah ieu kagok bapana keur sarco atuh indung nate gura-giru ka kamar budak teh ayeuna we ngere ceurik cek indung nate sing sabar budak can ngarti sabar geus ditita sabar ti mimiti orok keneh rada gede rek sakola sapatuna can kapangi cek indung nate sing sabar geus dewasa hayang menang pagawean can menang sing sabar der menang pagawean can menang jodoh jomblo wae sing sabar der rumah tangga pasea jeung pamajikanana bebeja kakolotna sing sabar der teh gering sing sabar sing sabar nambru gering hayang bubur eueuh numang meulikeun ceuk nunungan teh sing sabar kurunyung teh nu ngirim bubur panas keneh ambak-ambakan tanu gering teh sing sabar mah eueuh tungtungna ti mimiti nepikeun kaangeusan tuluy sabar hatta nepikeun ka disiksa oge ku Allah dititah sabar sabar bohonganna di alam dunia pisiksaeun atau di akhirat teh menang siksaan jadi sabar mah tuluy ibadah sabar gering sabar ngaji sabar teu boga duit masalah nu kahareupan ku urang cantang tu jadi masalah keur batur sing sabar masalah nu kahareupan ku urang cantang tu jadi masalah keur batur urang lamun teu boga duit masalah teu halo mun teu boga duit masalah teu keur batur mat lain masalah da bogaeun duit tapi masalahna boga masalah nu karanapan ku Mbah Mamun cantang tu karanapan ku sejen masalahna Mbah Mamun can menang jodoh tapi keur Mang Wardi mah teu jadi masalah da geus bogaeun jadi masalah nu katarima ku urang cantang tu jadi masalah keur batur masalah urang bisa jadi leutik keur batur bisa jadi gede masalah keur urang gede bisa jadi keur batur leutik atak sing sabar tuluy jadi can aya tuh sing sabar sing nu penting bisa keneh hirup geus alhamdulillah sabab lamun urang geus embung boga masalah minta pae da hirup mah mas moal anggeus alam dunya mah tuluy we masalah nyeun imah da teu anggeus sok cek deuleuh der beres dicetna da angger aya nu can dianggeuskeun pantona can kapasangkeun panto kapasangkeun jandela pupus deui jandela kacana jejeg budak kokotoran ngepel teu anggeus nyeun beres ngepel can boga meja hayang boga kursi sudut atuh jojodog dikajurukeun kursi sudut teh para diuk di juru tuluy we sabab alam dunia mah tempat masalah engke beres masalah nama di akhirat al babus sadis sore al babus sadisu utawi bab kang kaping 7 6 iku fi fadilatil wudu'i ing dalam keutamaan wudu keutamaan simpuring pernah mikir kieu mikir nanti ya Allah bet Rasulullah hebat euy Allah luar biasa parentah wudu ari wudu kunaon kucang di Mekah tuh hese cari di Mekah teh hese tapi buat Allah marentah wudu ka Nabi nah lain tiba heula atuh susuci rek salat teh ku lebu da loba lebu di Mekah mah teu kudu hese tayamum di mana-mana padang pasir nyalin nu hese teh cai
Nah genipet Allah nita susuci teh ku cai parentahna wudu sing horeng si mana horeng. Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana bijaksi sabab ieu parentah teh lain keur urang Arab hungkul bakal kapake ku urang hanes eueuh wudu eueuh cai atuh kari ganti ku naon tayamum teh gaganti wudu mun teu mangih cai ngan teu bisa make tayamum. Aya cai mah ngaplak-ngaplak ngan teu bisa make sabab bisa jadi gering teh ku tiris teh ku bisik bahaya kana awak teh ganti ku tayamum. Di mana atuh tayamum nu penting aya lebuan dina kaca ge da aya pek asal teu katingali we ku urang. Matak jamaah haji mah tayamumna teh dina jok. Jamaah haji nu umroh nu bade angkat itu tayamumna teh dina jok. Padahal cek kasat mata titinggalian panon mah teu aya lebuan. Jadi tayamum mah teu kudu lebuna ngagundu katingali ngebruna teu kudu. Di luhureun teh pikeun da bisa tayamum da loba popolodak dina luhureun teh. Nya datar dibersihan. Luhureun lomari ngalayah lebu mah. Asal entong nu kacampuran semen, tong kacampuran tipung nu murni lebuna. Bari ngusapna ge ngan dua. Pamun teu tangan. Eta teh gaganti termasuk lamun urang misalkeun gaduh hadas ageng teu aya cai ku tayamum. Sanajan mandi ari tayamum mah angger misalkan urang boga hadas gede rek mandi hese eueuh cai atawa aya cai mah lamun mandi teu bakal bahaya kana awak. Kumaha lamun tiris kari godog caina beunang mandi ku cihaneut wudu ku cihaneut mangga. Tapi lamun hese make cai tayamum gaganti mandi ge angger jiga tayamum gaganti wudu. Henteu peda ayeuna rek tayamum tuluy mandi teu bisa mandina gagantina ku tayamum gugulingan teu kudu. Angger we nawaitu tayamum. Niatna mah angger tayamum. Junub misalkeun head tuluy suci rek salat tayamum heula mun teu bisa mandi. Niatna tayamum nu diusapna ngan dua pamun teu tangan teu kudu gugulingan. Abongkeun ngaganti rek head merencan suci tuluy teu bisa mandi ku tayamum diawur-awur lebu kabeh nepi ka da teu kaharti lamun cek akal mah parentah agama sanajan teu kaharti sub kana hate teu kaharti ku akal beres ku hate. Wudu batal nu hitut bujurna dikumbah beungeut da teu kahartinya saliwat mah malah lamun urang init-initan make sepatu jangkung salureun memuncangan ngumbah sukuna teu kudu dibuka usap we luhurna dan nu kotor luhur tanda cik nu kotor luhur tanda nah nu diusapna luhur cek Sayyidina Ali laukana dinu aqlan lamun agama kudu rasional ngusap sepatu kudu handapna. Maksud ngusap sepatu teh ulah urang rek init-initan make sepatu salureun mumuncangan tapi rek makena wudu heula di perjalanan ngek teh hitut dar wudu ngumbah nu sanes mah biasa dina ngumbah suku usap luhurna bae. Bari dicarangkeun ngusapna ge deui dikitukeun tah 3 kali. Suci teh suci teu kaharti teu kudu kaharti kabeh. Da parentah agama teh lain pikiraneun kabeh. Di pikiranan kabeh moal asup kabeh dan nu gering teh kaharti nu lieur hulu nu dicolokna bujur padahal mah betere waras colokeun mah kana tarangna nya halo da teu kaharti sanajan teu kaharti apanan ku Allah disadiaan iman ari iman teh ngainyakeun kana perkara nu teu kaharti. Allah cek akal teu kaharti da teu katingali bungkeulekanana sanajan teu katingali bungkeulekanana entong ditolak sabab ari iman teh percaya teh ngainyakeun teu kadeuleu. Halo ku kuring da ujug diinum disuguhan cai teu nanyakeun make racun tante sabab naon da teu katingali keur nyieunna teu katingali keur naheurna ku sabab percaya diinum. Model gitu iman teh jadi modal ngaji percaya ningali ganjaran sanajan teu bungkeulekan tapi yakin Allah bakal mere
tanu teu percaya kana akhirat teh jalma teh model sarua jeung di bejaan rek hujan teu mamawa payung. Pan aya paribasa sedia hujan sebelum payung. Tuh pan calengar disalakeun nya. Sedia payung sebelum cek babaturanna teh. Rek ini-tinitan teh mah payung bisi hujan moal aing ada katingal ibeng ras langitna ge koloyong teh mah payung teh mah jas hujan. Ari dari para perjalanan gerudug hujan. Pek rek kumaha eta peta. Nyiuhan teu bisa balik deui base perjalanan geus jauh. Hanjakal teh. Babaturanna mah ti imah keneh geus mamawa payung. Atuh dina gerudug hujan teh kari jebraikeun muka. Jelma anu percaya ka akhirat sarua jeung jalma nu mamawa payung. Dina eueuhna da geus mawa payung. Dina teu hujanna payung mah dina kadieu teh di kekelek. Dina ayana ge geus daripada urang teu percaya aya hujan teu mawa payung ari dari perjalanan gurudug. Nu teu percaya ka akhirat salat embung, ngaji teu daek, ibadah hoream, da teu percaya aya akhirat ari dari ceklek teh modal. Aya maot. Ari di akhirat bet aya surga, aya siksa, aya neraka, balik teh bisa teh? Wah bisa dinanya bisa ge sarieun batur. Hanjakal jeung bejana ge moal bohong dan nu ngabejana ge tara bohong. Lamun kuring nu ngomongna teu wajib percaya da kuring mah tukang bohong. Tapi lamun ngabejakeun beja ti jalma nu tara bohong lamun teu percaya. Nabi can pernah bohong seumur-umur. Sumber terpercaya. Dibejakeun jeung Nabi jaga di akhirat teh aya surga aya neraka. Percaya najan Nabi na can ngalaman. Da urusan agama mah lolobana percaya. Kawin-wina ti udang ti peuting ameh naon ameh tenang hate. Allah nyadiakeun ganjaran jiga naon ganjaran anu ka teuing tong loba ti nguruskan nanyakeun ganjaran. Dasanya namun untuk kadeuleu teh leuwih saeutik tipatan nu kadeuleu. Teu diganjar-ganjar salat peuting oge diganjar ku hudangna geus alhamdulillah teh. Halo. Hudang ti peuting geus hadiah. Salat ti peuting hadiah. Bisa ini timah ka pengajian hadiah, bisa heulai hadiah, bisa tibrasare. Batur manu hayang tibrasare nepikeun ka nginum pel tidur. Urang mah kerek alhamdulillah. Mata kong dicawatna kerek keur pelemeun. Keur tak eta mah kerek nu lapar. Nu sebuah mah sebut itu. Jadi babaturan mun keur kerek deng itu namun beutengna kosong maksakeun molor. Tapi lamun wah kaciri balik muludan. Kerek nikmat bisa keneh ngadengen nikmat, bisa keneh ngiceup, bisa keneh gering oge nikmat. Batur mah geus teu gering-gering ngacan da geus eueuh di kieu. Bisa nyeri hulu oge nikmat, batur mah geus eueuh huluan. Geus paeh. Bisa keneh nyeri hate nikmat sabab batur mah geus teu bogaeun hate. Sudah tidak punya hati, geus tegaan. Alhamdulillah. Urang mah bisa keneh batuk alhamdulillah. Saya teh hayang batuk. Normal. Da awak urang teh mejeuna heulai bakal heulai, mejeuna sare bakal mata kuring kungsi ngobrol jeung tukang PS pel molor cenah teh tong maksakeun tunduh peureum. Lamun urang maksakeun tuluy tunduh tuluy bentak ngalawan alam. Ngalawan hukum Gusti. Awak urang teh geus disetel ku Gusti Allah. Mejeuna peureum maneh bakal ngalaman heulai heula. Buru-buru golepak dengan tempat memerena. Da mejeuna lapar hayang dahar. Bener teu? Mejeuna nyaring hudang bakal bentak. Kitu alam Gusti Allah geus ngatur, disetting ku Gusti Allah. Jam 1 geus kuduna hudang. Tur lamun teu hudang berarti ngalawan. Ceung Allah teh meuni ngahaja ku kami teh dihudang-hudangkeun.
meningah aja dikirim leungit segede-gede jempol cek paribasa katanya geus urang meuni bunga kami teh golepak di ruang tamu berinjak di ruang tamu koloyong ke kamar mandi kalakap golepak di kamar mandi melawan hukum alam sabab cek Allah meujeurna hudang sate kalakap pereum deui dihudangkeun ku aing teh sate dikirim tiris sampai hudang sate kalaka molor deui sate bangkawara sate qala hiji dia hadisna qala wistu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku tawaddoa wudu sapa man lis sholati kanggo salat fa ahsana mangka ambagusaken sapa man nyaikeun al wudu'a ing wudu sahaja mirek sholatul wudu disae-sae wuduna artina fardu sunatna disampur sadaya memeh wudu kukumbah heula tangan kumur heula ngumbah pangamung heula nyerocai jadi ngumbah teh lain kitu lain eta mah ngumbah cangkang irung anu sunah nama diserot setengahna sepringkeun eta sunahna insyaallah sehat non sabab urang keur kieu teh ieu teh leledak lelebu mah ararasu untungnya aya bulu irungan mun bulu irungan jeung buras-buras na ge asuh tak mata wayahna lamun hitut ka ambur kacolok teh ka hitut mah jiga pepelenungan ieu busa teh sabun budak sok ditiupkeun melelendung tamatak orok mah teu kaambeun da can aya bulu irungan urang mah nu geus dewasa aya bulu irungan begitu eta asup pletuk gitu matak sok kaambe kecepuring eta mah kira-kira matak ampe bersih wudu teh serot saeutik kasingreup adat teh mimiti singreup setengahna prung ka ditu semprotkeun ngaranna istinsyar ari urang mah biasana ngumbah cangkangna nya teman-teman menang sunah dan sunah lagi nyerot caina kanu irung semprotkeun sunah teh damelan kecuali dalam kondisi darurat maksud darurat teh lamun urang wudu sampurna tinggalin berjamaah kenging nu parmuna wae teh malihan etangan teh kedah tilu teh kedah hiji-hiji ge cekep asal walat rasa daya misalkan urang tos lengkap kamu salat tos qomat imam tos ngadeg lamun urang wudu nyantai wudu sampurna tinggalin ye takbirna jeung imam sedangkan takbir barang jeung imam teh fadilahna berjamaahna kacandak tos eta mah wuduna nu wajibna wae keuning bisi ngaranna darurat pamunteun sakali asal walat rasa daya tangan sakali-sakali ngusap sirah sakali suku geus langsung koloyong sah margi tempat waktuna kap arnya teh ceuk bahasa Cina teh pepet 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 nya geus kasih kageun pepet tuh mepet mepet ngepet Tsumma qama mangka ngadeg sapa wong ila sholati maring salat tasudu nu sae dar salat fa innahu mangka setuhune man setuhune wong iku yakhruju metu sapa man metu teh keluar min khati'atihi saking keluputane man eta jalma bakal keluar tina kasalahan kayauma eta kayauma kayaumi nu nyahosim kuring kayauma pilih Pak Ustaz mah kerangan naon margina upami kayaumin kafna teh berarti beramal ala tasbih kayaumin seperti poe lamun kayaumin ya kayaumin seperti poe waladathu kang ngalahirakeun ing yaum sapa umuh jika poe waladathu anu parantos ngalahirkeun kana eta poe rujuna teh kana yaum sapa umuh kareuteun tapi lamun kayauma jadi kafna kaf tasbih tapi
muhma teu diamalkeun kayauma saperti poe mun kayauma ya tapi tulisanna kayaumi lain kritik mah bubari daga sebut numieuna kayauma saperti poe waladathu kang ngalahirakeun ing wong sapa umuhu emboke wong upami kayaumi saperti poe waladathu nu geus ngalahirkeun kana eta poe sapa umuhu jaga sembung tuh teu nyambung jadi cek anu kapanggih ku kuring ieu mah teuing pada kuringna bodoh meureun kayauma saperti poe waladatu kang ngalahirakeun ing wong jadi lain kana poe rujukna teh sapa umuhu mboke lamun jalma wuduna sae dar salah eta jalma kaluar tina kasalahanna saperti mimiti dilahirkeun ku indungna jadi hayang beres dosa kabeh kasalahan kabeh wudu sinyaan salat sing tegep salat naon we bade salat wajib mangga salat sunah ge empe hayang itu meni loba-loba ting kasalahan Gusti hate nepikeun ka awak teh nya sarareged kieu asa naon muncul basa ieu mah karareunan erek kieu hoream kitu teh kayang ngaji meni asa peret suku teh Gusti kapangsalatan meni asa hararese buru-buru wudu nasing alus paksakeun salat murusut kabeh kasalahan jika nu kakara dilahirkeun ku itu kaartosnya wallahu a'lam tasbih subhanallah wa la ilaha illallah